الرجال قوامون على النساء. Ar-rijal al-kira-kira laki ta'um musallina anu ngawasa anu perintahi rijal kabeh ala nisai kira-kira awewe. Jadi awewe di bawah tangan lelaki, di bawah kekuasaan lelaki ya. Lelaki nungaleukeun nunanjeulkeun awewe ayu adibunahuna esinate lalaki kudu ngawurukan awewe ya. Jadi tanggung jawab dijeujeuhkeun ka ahlakna wa ya'khuduna 'ala aydihinna bima kalawan perkara fadlala anu ngumpulkeun saha Allah Gusti Allah atau fadlala anu maparin kaunggulan saha Allah Gusti Allah taala ba'dhum ka sebagian lelaki ala ba'din kasawaleh tadi bitafdilihi lahum alaihinna sabab memang lelaki Gusti Allah diunggulkeun batan awewe di ilmi kalawan ilmina ya. Karata-rata anana dina masalah agama lamun anu belajar agama karata-rata anana lalaki eta saluhurun awewe saluhurun awewe. Jarang awewe ngaji maharese jarang. Paling awewe mah ngajina nu golongan hafalan talaran gitu. Lamun masantren oge nya jarang datang ka ngaji alat ka kaluhur teh. Awewe laki itu kabeh. Sebab moal kuat teu otakna awewe. Bil ilmi wal akli akalna leuwih diunggulkeun lalaki batan awewe ku Gusti Allah gitu kan. Jadi leuwih masang akalna teh lalaki di batan awewe. Wa wilayati kekuasaan dan sebagainya pokona maloba keunggulan dikeun ku Gusti Allah ka lalaki batan awewe sehingga nya awewe teh aya di bawah tangan lalaki diuruskeun ku lalaki dijujah-jejeh ku lalaki nya. Wa bima jeung sabab perkara kalam perkara anfaqu anu ngainfaqkeun nganafaqahkeun ieu lalaki alaihina ka eta awewe min amwalihim dina harta-hartana eta lalaki. Oge sareng awewe mah dinafakahan ku lalaki ku salakina. Aya awewe mah teu wajib nganafakahan salaki gitu nya. Mun salaki wajib nganafakahan awewe sehingga lamun awewe digawe teh hak eta mah hasil jeung gawe teh sorangan teh. Lamun lalaki digawe maka awewe kabagi. Lamun awewe digawe kajen teu bikeun ka salaki. Kok jeung gawe kenapa asal ulah ngaganggu karena tugas sebagai awewe pagaweanana teh. Nu penting asal hasil duit menang awewe teu kudu dibikeun ka salaki ngan syaratna di mana-mana dengan duitna ulah ngaganggu karena tugas sebagai awewe.
lalaki mah kudu sehingga dina kaboga sabana rumah tangga walaupun awewe teu digawe ya walaupun awewe teu digawe di imah we ngajempor di imah ya awewe teh usaha non boga perusahaan boga naon boga salaki terus dibangun sabana rumah tangga di mana-mana non eta status nanti boga nu duaan bagi dua ya lamun misalkan bisa teh bagi dua ya lamun harta anu timbul anu beunang sabada awi beda lamun misalkan harta anu bawa tadi nah kaman teu dibagi dua jadi sabab nya awewe mah di napakahan ku salaki diinfakkeun walaupun awewe nah teu digawe tetep eta boga duaan ya, sehingga nalika rek munggah haji gitunya itu loba guru nyaritakeun lamun boga saurang teh teu meunang wara mangkat teh teu meunang wara mangkat teh kudu dua kadang asal aweweh heula lah panggil eta mah trik supaya bisa miang barang mendaftar awewe heula lamun daftar awewe heula sabab kita lamun awewe mangkat kabagian ieu lalakina can kapanggil ieu awewe bakal nyangan marah itu lalakina dibawa awewe eta mah trik lamun bogana saurangeun maka didaftarkeun awewe heula kan mangkat mah kudu lamun misalnya mangkat haji ngan boga saurangeun bayaran daftar mah duaan bae itu dan oke pasti aya oke ulah sorangan dekaci sok sanajan awewe teu usaha sabab nuduaan nya nuduaan beda lamun misalkan lalaki teu usaha awewe na unggul ngaran duit eta mah kaca na unggul fasalihatu maka ari pirang-pirang awewe anu soleh min gunati pirang-pirang awewe teh kan anu solihah anu teu nya anu solihat anu lain solihat teh nya ari awewe anu soleh mah eta qanitatun anu pirang-pirang awewe anu bakti qanitatun mutiatun di azwajina anu taat ka pirang-pirang salakina taat ka salaki sabab awewe aya di bawah tangan lalaki menjadi pemimpinna lalaki maka kudu nurut ka lalaki salaki aturanna henteu bertentangan jeung aturan Gusti Allah. Pokona rumusna la ta'ata li amril makhluk fi masyiatil khaliq. Teu wajib taat kana parentah makhluk lamun parentah eta maksiat ka Gusti Allah. Lamun ditah halus wajib turutna. Lamun ditah goreng kudu ya entong. Hafizatun lil ghaibi tur anu ngaraksa nalika kana perkara anu samar ngaraksa kana kahormatan jeung sajabanan nalika salakikeun bima kalan perkara hafidha anu ngaraksa ka eta we Gusti Allah taala itunya dina nalika anu misalkeun salakina kalau wasiat kudu kana itu dijaga itu wasiat. Wallati takhafuna nusyuzahunna wallati jeung ya jadi mubtada teh sareng ari pirang-pirang awewe jadi atap di itunya
takhofuna anu pada mikasieun aranjeun kabeh nu ya walati jeung ari pirang-pirang awewe takhofuna anu sieun aranjeun kabeh nu syuzahuna karena nusyujna eta awewe kabeh tegasna sieun bisi awewe ngabangkang gitunya di ando halat amalat gambaran geus katingali ciri-ciri na nusus ciri-ciri na ngabangkang kasalaki faidu maka geura mituturan geura mapatahan aranjeun kabeh guna ka awewe fa khawifuhunna Allah. Terus lamun awewe katingali serada minculak ieu kasalaki teu nya maka papatahan sing sieunan ku Gusti Allah ulah kitu durhaka teu nya sing sieunan misalkan geus katingali rada-rada minculak memeh jauh teh kitu minculakna itu papatahan sing sieunan ku sing sieun ka Gusti Allah wahjuruhunna fil madaji anggar bae itunya anggar bae kalah ka beuki maceuh wahjuruhunna fil madaji itunya nya sok geuranyang ka aranjeun kabeh ka fil madaji dina tempat sare pisahan itunya pisahan di barengan hees itunya lamun kalah nusus teh buki parah wadribuhunna itu lamun kalah kabuki ngaco awewe teh nya peugel ngan kade teugel teh korban baron itu nyayang jadi munggeulana teh nu ulah mata aya tapakan bahaya aya tapakan udah dilaporkeun ya teh cekai itu teh ulah aya tapakan kita dilaporkeun ka polisi kita jadi barang fa in aqanakum fala tabuhu alaihi nasabila fa in aqana terus di mana-mana nurut eta awekum ka kabeh fala tabu maka ulah nyepri ajeun kabeh alaihi naketa we sabilan kana jalan torikon ila turman kade lamun aya nurut ulah neangan dipaseaeun ulah neangan ditonjokkeun itu diteangan pala tabu ayeuna sabila teh diteangan kasalahan eta ambeh nonjok ulah ya geus nurut geus itu zalim kana teh nya itu salah diteunggal pamajikan sama zalim lamun zalim beunang dilaporkeun ka polisi kana ngaran teh eta teh KDRT Innallaha kana 'aliyyan kabira innallaha sastana kusala kana mutasala ta'aliyan dan anu maha luhur kabiran anu maha agung sehingga pahdaru ayu akibakum dalam umur maka sing sieun ka Gusti Allah lamun urang zalim ka pamajikan lain ulah sieun ku pamajikan ulah sieun ku polisi tapi sieun ku Gusti Allah ku polisi mah lamun kanyahoan ku Gusti Allah mah kanyahoan tah kanyahoan kumaha itu jadi sing kade patokanna teh patokanan sagala pake Gusti Allah gitu ulah kumaha sok sanajan aya tentang dilaporkeun gara-gara KDRT kada dihukum tentang jadi kasihan begitu mah kasihan lah Gusti begitu mah nyalamun kanyahoan ku Gusti Allah mah kanyahoan itu segitunya terus ketik ada biar di azaman arek juga ibadahnya di azaman di ayeuna keneh pokona mah kuring erek taraweh
penting mau tinggalin. Masih itu di azaman. Puasa puluh bulan. Di azaman erek baca Quran minimal sahataman. Itu di azaman erek bogahan erek tadarusan. Tadarusan banyak kursi di Bandung kan? Yang oke lima oke hari bogahan cakolangan. Sama tadi mereka nama keduaan sorangan rek tadarusan mah ngaji ternyata ti ayeuna di azaman ke suatu saat ternyata urang teu bisa ngalakukeun karena aya qadar Allah urang teu bisa ngalakukeunana lamun kahalangan ku kepastian ti Gusti Allah urang tetep meunang ganjaran ya. Jadi azaman kayak kalau mereka anu Sallu ala nuri Ahmad nuril manazil ya Muhammad